mau 3 RT. RT letik ke siapa? Di pendel kota gepae. Ini nah. Ajaran ulin kekerangan ah. Sugan be ayah wewe nunduk di poligami kuy. Isma montok putih jangkung. Mantap. Amat nih Mumun. Gue tau di karera biasa nak jeung aing bae nak. Biasa di teangan nak. Siaga ka mana? Apa telepon dulu ikunya? Me pasti. Telepon lah. Halo Moy. Iya, halo. Mau ikut di mana kayaknya? Di mah, emang penting sampai mana? Orang mesti cek apa ya? Oh, tangguhan sakedeng, mau OTW ya. Oh, oke. Lambat jasanya Momoy. Aing tak sabar ge. Budak letik. Di kamar sia. Buset, aing disebut budak leutik. Sembarangan bae teu ngomong. Samperkeun ulanya. Samperkeun lah. Sia nyebut aing budak leutik segala. Sia ge sarua budak leutik. Hosna sia gede bae nyebut aing budak leutik. Aing mau 3 RT. RT leutik ke siapa? Di pendel kota gepae. Sia jasa. Emang aing rinyu di pendel kotak pae. Jadi ketua RT di mana sia? Di kabar 78. Kunan emang masalah. Oh, berarti sia nu keur kamar dibalangkeun ku aing jeung ojek kerera. Hongonya. Aduh sia. Lamun aing lain dekat timuan, dipejak minta budak. Baik deui lah. Nah. Isi, anak sah sih yuk. Wih, bagus amat awewe. Tetekeun ke ya, namanya Iwana. Wah, saya tuh Mumun. Set, awi nama gede, montok, tapi lalakina kos kutil. Sorry pan lah. Sementara aing malu ulin jeung si heula. Aing fokus ngojekeun mah yo. Soalnya aing ge hayang buka pemajikan tersia. Pan. Ari kocek heula ka pangkalan. Hayang teh tersia pan, saya buka pemajikan mah aing henteu. Aing fokus nyari heula yo. Nganjak saya mah maseknya nahan. Bernat ya. Ya. Bernat. Wah, kucing banget sih. Bernat. Bernat. Woi. Kacang mahal. Yo. Kacang mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa wow jelema. Sanya. Ojek mang. Cak Irama.
cak kira mau ge, anu keur manggung di kabaret kene. Terus ayeuna saha? Anu mah ojek karera di sok main di BK. Oh. Harunnya. Heeh. Harun. Ai. Harun. Ai. Harun. Aduh keur nun. Wih, gagah jasa Run. Woi make baju hejo celana ciut Oh, bae. atuh ramah, Asia lah. Ai, pari dinya mah main geserkeun berat tuh batu. Atuh ngojek henteu henteu kikieuan doang ti tadi kikieuan doang naon make ieu. Ih. Ai. Gila, kituan mah aja lo. Wis lah lo dilawan lah. Hei Run. Ngomong-ngomong geus buka anak orang Run. Ih, boro-boro boga anak. Nong pamajikan kican boga. Ah, kira aku. Justru urang KDG tujuan andek nyaran awewe. Sugan didinya boga channel. Kenal tuh ka urang. Tanya. Coba orang tanya-tanya tuh. Oh, coba tanyakan. Bernat. 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 Ah, gara-gara ieu dia. Pernah ada anak sih. Tengon, yang siaragan tadi. Ampun, Engkar. Adi sakade ya, kade ya. Kemana? Adi ya diuk, Sadar tanya naraja. Nyawa tuh yuk. Andi dinya tadi. Kunaon sih kunaon? Saya buka channel janda tuh. Boga bae aing mah boga. Run, bukaon. Petakeun. Mana tuh yang minta nomorna? Bayar heula lah 100.000. Karena kuing dibikeun. Soalna ieu mah jandana janda kembang. Kumaha Run yang dibayar? Bayar geus bayar. Atuh bayar. Iya ilah, senyawa aing meureun leutik. Ya. Yuk. Heeh. Nah, karek dibere kuing nomorna. Udah tuh. Tah, Iya bener toh, nomor janda kembang. atuh bener telepon bae jajal, tak percaya mah. Asik. Zat aing ketinggalan tadi. Bos, nohnya, nohon. Oh, sama-sama. Arun, telepon heula tuh. Pastilah, orang ngajak ketemuan langsung. Oh. Kadeta nomorna, aing nelpon. Poing poho nyukun berat bae lucu. Udah tuh. Bener tuh itu. Oh, dong kalem. Ai, Cak. Edan, suara lagi kena jasa. Bener. Ih, manusia mah ngadeng suara udang yang ngacah bae sih. Kumenjelu-jelu mana merun? Kejar sia. Atuh ngeunang jasa suara lagi. Sumpah Cak ngeunang jasa suarana lembut. Halo, Isasi. Cak. Sabela nu ngomong lah. Tanyakeun ngaranna saha. Lamun misalkan diajakan ketemuan ku Harun daekeun teu kitu. Atuh, ayo ngomong. Halo? Iya, halo. Harun, suara lagi nanggu jasa. Ieu mah lamun jelema lagi geulis beuring Harun, pasti ke geulis. Halo? Laju menang kenalan teu? Menang. Emang isaha? Iya, orang Harun. Oh, Harun. Wau teh ka Harun, Ente wau. Emang Harun mana? cek engker sia wau kara. Emang ieu ngaranna saha? Orang pira. Ai, bagus asa ngaranna Harun. Ah, lu bener Cak. Ngaranna saha? Pira ngaranna Run. Ai, bagus jasa teh mah ngaranna ge. Geus ngomong Cak. Daek teh diajakan ketemuan gitu. Ngomong-ngomong bisa ketemuan teu? Bisa, Iraha. Run, iraha cenah ketemuana. Ih, pugus ya siapna iraha. Atuh urang mah iraha bae siap. Yang penting jajana cocok. Leutik eta mah. Senyawa aing meureun. Geus jadikeun bae sore. Sherlock tempatna. Oke. Jangan telepon, malah kemana bawa. Halo? Ya, halo.
Kemana bae sih? Telepon teh kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh. Oh iya sinyalna uyuk-uyukan bae. Terus kumaha ieu? Jadi itu ketimbangan. Oke, gedengnya sore. Tempatnya di Sherlock. Oh iya, oke. Hehe. Ayeuna perawan enak ku janda. Janda semakin di depan, perawan makin ketinggalan. Balik heula ah. Mandi, bari seluruh pan kada ketemuan. Kadiekeun nih apa saya opa? Ngajedog lah. Wih, dak. Iya. Salpa kunaonnya di rumung lalaki kitu. Wah, tersalah deui ieu mah yeuh diganggu ku lalaki teu jarelas. Woi! Dek naran sia ganggu batur aing. Dah, boy, kabur dah, boy, kabur. Saya teu kunaon sel. Henteu itu kunaon. Untung Asia, amun usia aing teuing kumaha boa tah. Makana sel jadi cewek mah cara aing ya. Ceker. Jadi mau aya lalaki ge anu berani ngaganggu aing. Komo ngamodusan mah. Ceker naon euy? Buset, teu nyaho ka ceker sel. Ya, lamun saya nyaho ceker mah. Cewek keras. Ih, mintul amat si Arit. Lah, tunda kok yang cabutan we make leungeun lah. Aduh, naon sih? Waduh, bahaya kudu kabur ya mah. Aduh, karera sia. Mari teh atuh bisa ngobedakeun mana suku mana jukut. Cak, iya bener yo. Ngojeknya kieu bener emang yo. Amang kieu urang mah pi budak kocak keneh. Ai. Ih, atuh yang penting mah datang be tenang. Iya bener tanjakan kumaha. Atuh didorong terus. Ih, padahal mau ngopi tara ngerokok tara. Ih, atuh Ayo. atuh lah. Ayo. Aduh, apes bener geus dandan rapi-rapi malah labu suwe doang. Obat kurap, obat kutil, obat rorombelheun, obat panu, segala obat aya di ana ya. Teh, ile diok teh. Oh, mangga. Oh, teh. Teh, obatna teh ya. Henteu amang ah. Obat kurap aya ya teh. Aya teh mamang bijakeun henteu. Obat longtot bae aya ya teh. Aya teh mamang dibijakeun henteu. Aya ge nawaran. Ih. Keselkeun jasa tukang obatna ih. Obat jamle supaya laku ge aya ya teh ya. Hah? Lu bener, Mang. Bener teh. Terus kumaha Mang lamun teu laku keneh bae? Lamun teu laku keneh bae teh, mending kawin jeung anak. Arane lalaki ayeuna mah marodus ih. Kesel aja urang mah. Jauh kene ieu, Cak. Op. Datang Run. Hah? Datang. Ieu tempatna. Heeh. Wih, yahoo. Bagus yo. Mantep ieu mah. Cak, tangguhan di dieu nya. Lamun datang duaan mah aing moal bisa kieu teh ya. Iya ya. Ah. Tapi Yaelah, tenang, ulah panik, senyawa aing meureun. Heuh. nyao sih. Heuh. Oke, didudukan motor ya. Ah. Ulah kemana tapinya? Moal. Oke, sip. Wah. Kosna ieu ye pira ye, geus moal salah deui pasti ieu ye pira ye. Piranya? Iya harunya. Wah, suara empuk bener coy.
Neng, kalau leungeunna bawa puyuson. Ih, sok bisa bae. Ih. Neng, nyela ka dia tuh. Astagfirullahaladzim. Ay, lepaskan. Malah yang bisa ngerusakan orang Harun selain geluduk mah. Embung, aing pokoknya embung, aing sayang. Ay. Kebal amat si Harun. Kenaon bae sih? Ih, ayo kita nungguan di desa kebal-kebal. Ih, tinggal kena yang can dibayar. Harun, tungguan Pira Harun. Harun. Kunaon. Ih, kabur be, ayo lah, kabur. Ayo kabur. Ih, percaya kapak izin janda kembang sih ya. Geus be kabur, ih ayo. Heula tahu, awas. Ayo. Sih. Wih, tapi bener kan janda kembang? Oh, bener janda kembang, tapi janda kembang Kamboja. Serem amat tuh. Pada kembang Kamboja masuk ada di kuburan teh ya. Ayo makan orang kabur ih. Ayo tuh. Ayo lagi sih ayo. Gura. Woi, datang lu, Kamu aing sieun. Kamu